Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Dina jejer cariyos cinta ditolak dukun bertindak bagian ka-23 karangan simkuring nyalira mugia katampi dongeng salah kadarna gitu nya sayeuna. Mangga mitra supados mitra baraya dulur-dulur salam dunya. Urang kawitan wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga mararanco manco. Mitra urang carios nu kakantun kamari teh nuju bahasan kadongkapan ku Haji Sobali sobat keur dikobong senama santren nyata ngobaran Neng Lisa alhamdulillah kabongkar istilah namanya kaungkap. Pak Haji nyarita Haji Hasan. Geus we atuh sugan. Isuk pageto jeung aya ridona Allah si Kosim jeung Kosim baelah masalah kawin mah keun deui we. Nu penting mah cager heula bisa minta hampura heula Lisa ka Kosim. Oh udah kudu kitu Kang sugan we atuh. Dari ngaran-ngaran jelema nyeri hate mah jadi seolah-olah jadi musyrik atuh tu nyatanya ka ditu ka dieu sangkan kabales ka nyeri hatena. Pok Haji Sobali. Nya kitu li geus we atuh ayeuna mah sugan atuh. Isuk pageto aya rezekina lain rezeki maksud teh milikna gitu. Kosim balik urang calukan. Mitra cak urang tunda heula keluarga Haji Hasan jeung Sobali teu kacaturkeun deui nya dina waktu mulangna. Da ukur ditah mentang hampura anu kahiji lalaki ka Kosim gitu bahwa geus sudah cidu jeung 17 malahan mah teu sudi najis teuing ngeuna bogoh ka kanu kitu tah eta itu nya kanyeri hate Kosim teh. Cag urang tuna heula. Ayeuna urang carioskeun perkawis Kosim di Jakarta anu ditarikan kawin ku Bapak Abidin bapana Neng Sari. Kacapkeun di poe Sabtu. Manehna ka imah Pak Abidin. Arek mulang heula ka Bandung arek urus NA. Da dipenta NA we lah nu penting mah seunakeun we. Ipekah geus aya cenah. Pak abdi bade ka Bandung heula atuh. Pok Kosim. Oh sok teu naon nya jika de hati-hati di jalan. Mohon atunya di kantun heula paling NA wungkul. Abdi nyanak ti ditu. Dari kanggo ipekah mah itu aya abdi tabungannya sananya aya lah artos mah gitu. Sekedik tilas gaji. Oh syukur atuh ari kitu mah sok kae branya ting salamat di jalanna. Nya paling oge abdi ka dieu dongkap-dongkap Senen wengi atanapi salasa enjing-enjing kumaha beresna we eta serat. Oh keun bae pokona buru we ka dieu deui ame kadaftarkeun sugan minggu hareup bisa di walimahan disahkeun lah geus we. Mohon atuh kitu abdinya bade uwi heula bade ka Bandung. Neng Sari akang bade ka Bandung heula nya.
Mohon atuh Akang sing salamet kadenya di jalana. Nya kitu nya jang kosim, cep kosim. Hati-hati di jalanna. Pok Ibu Aisyah. Semuhun. Semuhun. Bu, Pak di kantun heulanya. Salaman ka sararea ya. Salaman nya uluk salam. Init leos we kosim teh megat angkot anu ka terminal gitu mitra nya lah urang singkat reda pasti kitu caritana. Teka kocapkeun di terminal naik we geus naik kanu bus jurusan ka Leuwi Panjang. Leuwi Panjang terus ka Lemurna, geus nepi ka Lemurna ngajugjug langsung ka indungna ka bapana rada sulungkar salingker. Da heuh sidik boga dosa atuh geus bulan balen teu balik kaayaan ninggalkeun ka bogoh anu sakitu nyaahna ngahian heunga ieu gitu dihianati da soalna dendam lain cinta bener sabenerna mah ku nyeri hate kosim teh keketrauk lalaunan malahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta? Brai teh dibuka mitra panto dapur teu kahareup teu jalan hareup kosim teh ngahaja. Aduh, eta maneh di mana wae sia. Eueuh beja, eueuh carita, eueuh kabar dan berita kumaha ari kalakuan sia Rada ngamok mitra. Lima titik kuruduk ke si Awah dipipir terus ngadenge aya nu datang teh keur ngored malahan ngored kebon hui ujung sampeu. Biasa we ari di lembur mah nya kuruduk aena euy hirup teh kawas nu lieur wae teu lieur mah laing. Rada ngamok wah kitunya. Serah tak tong gujrud atuh lain make jeung gujrud sagala kitu geus ayo di jero ngobrolna. Satu arah rasup ka jero. Lain mana di mana wae ayeuna? Di Jakarta, Pak, digawe toko emas. Ngegena di ditu dibere pentaris motor naon gawe gaji gede lumayan heula gede we lah ku zaman di kampung mah da hese neangan di sakitu. Lain kumaha maneh sia itu Neng Lisa kuat kagering ripuh sia ayeuna mah jiga lain Lisa kulit panon ngelok awak leutik buuk merudul mikiran maneh. Mainnya, Pak. Rada reuwas si Kosim teh ari kitu mangadenge kitu mah. Nu bener. Maneh cenah dibere HP ngadon teu dibawa Poho, wing teh Pak, lain ieu naon, lain dihaja poho. Maneh teu tatarapti. Da teu taratuman atuh nyekel HP. Kumaha ayeuna kahayanana? Neng Lisa teh. Tapi mah inget ku kaya kahadeanana ai nyeri hate mah da anger moal bisa diubaran abi ge nyeri hate ku manehna. Si Kosim ka bapakna. Ripuh euy geus teu bisa cengkat-cengkat acan aing jadi asa era we. Da jol ieu moal teu ieu si Kosim moal teu ieu teu si Kosim seunah itu loba nu ngaromong. Aing Bae bah. Tong dipikiran abi rek ka ditu aya ayeuna. Rek ningali bade rek jeung sasadu. Da hade goreng oge abi mah nyokot kahadeanana we bae. Rada ieu mitra si Kosim teh rada mun mangnyedihkeun mah jeung sedih kaduhung aya gitu. Ari ngadenge kitu mah.
teu loba carita. Bah, ma. Abdi ada kata Pak Haji Hasan heula. Haji katuh tepungan heula. Mitra teu talangke manehna teh cul kantong cul naon. Datang we buru ngajugjug ka imah Pak Haji Hasan. Nah, hate leutik mah anger kanyaanna karasa Neng Lisa boh naon. Pas gitu uluk salam datang gitunya ka imah Pak Haji Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asa Sarajang Kosim. Dek Pak Haji Hasan kamu mu asa Sarajang Kosim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kalaja. Kala. Pas dibuka brai teh atuh meuni Allahok mitra Haji Hasan. Di mana wae ari ujang. Aduh, bari digabrug mitra. Sanajan ieu oge gitunya da sieun kabur deui papana. Jang, yuk ka jero. Nya Jang Kosim, aduh, untuk Jang Kosim. Cager Jang Kosim, di mana wae atuh meuni bulan balen eueuh barita, eueuh kabar, malahan mah di WA-an teh di SMS, di telepon ngadon HP teh dibawa. Nya hilang abi teh, Bu. Tamu HP teh. Di mana tuh ari ayeuna Jang Kosim? Di Jakarta, abi teh damel di toko emas ayeuna mah. Syukur atuh tu tepungan heula si Nyai si Neng Lisa aya butuh aya perlu cenah ka Ujang Jang Kosim Mitra nya Jang wayahna tepungan heula hayu urang tepungan atuh bra nya ka kamar Neng Lisa. Ari kitu pas jogok ningali Neng Lisa Kosim kuat ngegebegna ge wah jiga kumaha jeung ngaleketei Kosim teh ngarumpuyuk isina mah deku itu bari jeung ngadeukeutan ka Lisa dina Lisa nadipan manehna bari ciheu deku. Lis aduh nepi ka kieu Lisa Kang Kosim eta nya Akang Kang Kosim di mana wae ari Akang pan di damal atuh pan Akang teh ayeuna di damal di toko emas di Jakarta. Nah, meni ampleng-amplengan teuing atuh. Bari haros mitra Neng Lisa. Akang abdi bade aya nu dicarioskeun ka Akang. Sok nyarios Nyai Neng Lis. Nyarios naon sok ku Akang bade ditedunan. Abdi hampura ka Akang nyukeun di hampura. Akang nu minta hampura mah kuduna mah ka Lis. Geus ningalkeun. Teu beja teu carita. Hampura Akang. Nya abdi ge hampura Akang. Abdi rumasa lepat kepungkur waktu papendak di jalan ka Akang Cumidu malahan maju belas jeblis make jeung nyarios di najis teh kudu daek ka si Kosim tah eta abdi jadi katulah kieu kampura Akang hampura dihampura Nyai Akang Neng Lis Akang oge hampura ningali kieu mah aduh. Mitra bener Kosim ge milu sedih.
Kaduhung aya gitunya, da geus kitu kajadian atuh da mah bisa diulangi deui. Lain diputer deui ti awal mah dongengna. Hampura Kang oge nya. Hampura pisan, sok dihampura ku Akang. Geus urang Balangbang Timurkeun geus eueuh gantar ka kaita Akang ngahampura ka Lisa. Hampura pisan Akang. Nya abi oge ampunten nya Kang nya. Bari Cinggarabrug Mitra. Jadi tidinya nanti ngagabrug Cinggarabrug teh lain Cinggarabrug sono bogoh. Ayeuna mah ngadon jadi istilahna mah katitih pada ngaku dosa, ngaku kasalahan masing-masing. Geus kitu pacapkeun kacaritakeun geus weh pada menta hampura duanana Lisa rasa asa marah mai. Kosim deui sarua geus asa geus mulangkeun kasalahan kitu nya asa teu boga ting dosa da anger we kitu kalakuan. Sedap Mitra. Ngaso heula. Tah kitu Jang Kosim, Lis, Neng Lisa geus silih hampura kitu masuk silih bebaskeun geus eueuh nu salah paribasana geus minta pada menta hampura. Sok cing tararenang ayeuna mah parikiran geus we ulah wakang ngemikiran ka hareupna ayeuna nu penting mah Lisa we cager heula. Pok amu rokaya. Heueuh kitu Lis. Lisa Jang Kosim sok digawe-gawe we heula atuh nu bener. Ayeuna mah geus we tong ieu geus mun ieu mah geus silih hampura atuh mudah-mudahan ku silih hampura ieu bisa jadi urang teh Lisa bisa sehat deui. Mitra urang rada disingket carita Kosim nya unu ieu pamitan rek balik bari jeung mawa rada hate haneueul jeung kaduhung gitu. Kuat ningali nepikeun Lisa jiga rorongkong hirup paribaos nanya Mitra. Tapi Kosim geus kitu balik ka imahna bebeja ka kolotna bahaya manehna balik heula teh balaka. Yen arek geus boga pijodoheun di Jakarta. Garabat we atuh dicaritakeun ti mimiti panggih nepikeun ka rek dikawin kudu jadi ngawin jadi arek kawin jeung Neng Sari. Atuh teu talangke Mitra isukna sapoe dua poe terus ieu uras-urus surat ka RT ka RW tungtung nama beres weh persyaratan jang kawin teh nyaeta NA jeung nu lainna. Geus kitu cak heula sakedap urang balikan heula ka Neng Lisa. Geus 2-3 poe ge Neng Lisa rada berak awak geus rek aya getihan deui beungeut geus rek rada ray-rayan deui. Malahan mah saeutik geus rada bisa cengkat deui malahan bisa nyana ayeuna mah bisa nyana asalna mah naon teh nyana sorangan geus bisa ayeuna mah. Lila rada geus aya kitu nya mun katulah ku omongan jeung ku nu nyeri hate dioprek gitu. Geus silih hampura. Ari masalah perkawinan atawa perjodohan rek ieu mah teu diwaka dibahas.
eta mah hayang cager heula we Lisa. Cag urang tuna heula Neng Lisa. Jeung abah nya sakeluarga. Ayeuna urang balikan deui ka Kosim. Kosim geus beres perlengkapan atuh miang. Ini deui ka Jakarta. Da ngarasa bogoh cintana mah bener ka Neng Sari. Neng Sari karasa istilahna malahan mah pan geus nganeg Neng Sari teh maju ka 3 bulan. Geus ka 3 bulan. Tah geus nepi we kitu nya mitra singkatna carita. Ka terminal tina ojek ganu angkang ganu elep paribasana tina elep. Tapi we ka terminal. Naik deui ka Jakarta. Teu kocapkeun di perjalananana. Anjog we ka langsung ka imah Pak Haji Abidin. Ka Pak Abidin. Rada burit. Mangkat rada berang dayeuna mah Jakarta waktu harita ge da geus aya tol lila teuing kitu nya. Setengah poe teh. Geus nepi we kakocapkeun ka imah Pak Abidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cep Kosim. Cep ayeuna mah datu rek jadi minantu. Kumaha? Sehat salamat sehat. Syukur atuh katinggalina salamat tur sehat nya. Cuk ongkoh nanya ongkohna malan keneh da katingali jag-jago ringkas kitu Kosim. Sok atuh ka jero ka jero da aya sari ge. Cenah hayang nungguan Kang Kosim. Tacan Kang Kosim ieu mah moal ka kuliah heula cenah. Tapi asup we ka jero efek teh di jero juljol. Ibu Aisyah, Neng Sari, teu boga adik, Neng Sari mangan anak hiji-hijina. Bapak Abidin teh boga anakna ngan hiji, Neng Sari unggul. Ayo geningan geus dongkap Cep Kosim. Muhun. Bu, abdi tos lengkap ya. Langsung ka dieu itu ieu ge mola ieu ge kantong ge dicana keneh ka dieu we langsung. Nyanak acuk nu dipayun ka canak. Oh, kumaha atuh ayeuna geus hasil surat teh? Kieu sanes Bapak. Song mikeun Kosim teh. Oh, bener kieu NA teh. Dibuka ya. Buka bener. Oh, geus lah. Urang sak ieu ajeun isukan. Bapak ka kalebe teu ke penghulu. Penghulu lah nyalebe we kitu nya. Isukan Bapak rek langsung kalebe mun bisa malah kajian poe Minggu atau poe Sabtu na we Minggu we lah. Nya amu tau Bu urang salah ieu we lah. Urang numpang we heulanan keun we engke resepsi na mah gampang deui nu penting mah halal heula we geus ngahariji heula we rumah tangga. Nya kitu wae acekeun bae ari ibu mah miluan hayu kumaha we kumaha bapana lah. Nya Neng Sari kitu we nya urang geus Minggu we walimahan we heula. Muhun Abah Bapak muhun mangga wae abdi ngiringan. Alhamdulillah tukang Kosim teu sesah ngadamel NA. Da abdi teh nya hariwang gitu. Wah moal Neng eta Sari. Da akang mah teu saheureuyeun atuh ka Sari mah lain heunteu ieu. Dibaca talete ku si Abah
ku Pak Abidin teh nya. Oh, geuningan di Bandungna teh di Cinangka ujang teh. Nya, Acep teh, Cep Kosim, Cinangka. Hapunten mitra, Cisalak sana cenah. Di Cisalak geuningan. Sumohon Pak. Abi di Cisalak. Oh, atuh. Oh, syukur wae lah geus meunang ieu mah da ieu nu dipiharep NA. Rada ngagebeg mitra Neng Sari da asa boga babaturan di desa Bojong Bobojong teh aya lemur desa Bobojong teh aya lemur ngaranna Cisalak. Tapi henteu waka teu dieu kur asa inget teh amanya asa pernah boga babaturan di Cisalak teh sakuliahan orang lemur eta teh Cisalak teh. Beres anu dimaksud jeung tujuan surat geus lengkep nanaon Kosim pamitan rek mulang ka kontrakanana. Pak, Ibu, Neng Sari, Akang uih heula, abdi bade uih heula Pak, sakontrakan. Nya, Bu. Oh, sok cenah sok we, balik heula, cenah naon. Keun Bapak isuk ka ieu na kalebe mah isuk we. Aing geus kumplit kieu mah urang daftarkeun. Dah atuh Kosim teh teu dililakeun deui. Luksa salah-salaman leos. Salam nya luksa Assalamualaikum gitu leos geus kitu teh. Dianterkeun ku paneuteuk jalma tiluan. Dan teu jauh dikontrakan ka imah Pak Abidin teh. Kehalangan jalan. Kocapkeun isukna kalebe Bapak Pak Abidin teh daftar mawa persyaratan rek nikah gitu gitunya lah gancang carita nepikeun nincak waktu anu geus ditangtukeun nyaeta poe Minggu. Kosim ngajak saksi we da bapa nama bae cenah teh jeung bapa ge lah nu penting mangke we geus rumah tangga dibawa ka dieu pokna teh kitu. Bapa nanya tujuan, indung nanya tujuan lah da kaayaan dilengkeun ieu mah darurat kitu nya nu geuring alatan si Kosim. Indungna ge rasa kaluhung gede medeng asa boga asa dosa we cenah kitu. Geus kakocap ningkang kana waktu nu geus ditangtukeun nyaeta poe Minggu walimahan heula nya biasalah pusak pasak sa ieuna sabrakeun gitu Kosim aya kabauhanana di dinya baturanana duaan jadi saksi. Nya teu kakocap digancangkeun caritana nya atuh walimahan tuluy geus ieu da walimahan heula teu jol waka resepsi cenah. Geus walimahan beres sah we geus sah cenah nya sararea teh. Kosim ayeuna mah geus jadi minantu Pak Abidin jeung Ibu Aminah. Ayeuna mah geus sah Neng Sari jadi pamajikanana. Geus jadi pindah we ayeuna mah teu dikontrakan. Kosim teh di geus jeung ka imah Pak Abidin cicingna ge geus teu ngontrak.
gancangna carita minggu poe minggu bulan kaliwat geus maju ka 7 bulan Neng Sari teh geus gede beteungna malahan mah 7 bulanan wak geus 7 bulan kosim nya getol malahan mah aya ieu geus diekeun boga mobil da bari ujung usaha sejen jual beli kanu barang kelontongan oge gitunya model muka toko kosim teh malahan mah urut kontrakanana dipake toko dikontrak deui dituluikeun kontrakan teh ngan dipake toko gitu nya sepakat teh antara nu boga kontrakan jeung kosim teh rada jalan we usaha teh pamajikan kuliah teh dituluikeun Neng Sari teh da kaburu gede beuteung kocapkeun di hiji waktu Neng Sari teh inget ka Lisa kababaturanana anu di Cisalak asana mah cenah ngaranna teh Lisa lain asana kitu ngaranna teh Lisa manehna teh asa inget gitu ceuk heula ceuk beja ge matak sakolana eureun kuliahna eureun teh gering aya beja mah teh mitra heuleuk waktosna kabujeng seep kan anjing urang teraskeun deui dina bagian ka-24 ieu bagian 2 ka 23 tosengse urang ecakeun heula tunda heula di dinten ayeuna keun anjing urang teraskeun deui hapunten nu kasuhun kasadayana tong hilap ka mitra baraya dulur salam dunya di like di komen di subscribe di like di komen di subscribe channel Sunda Bandung Kidul sakitu nu kahatur di simkuring hapunten nu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.